balik ka dieu. Lah, Kang sauran. semak kabeh hatur kula. Geuning nyanak panah. Tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh. Nanakeun ieu siluman silemin. Daek teh usung esangna para Kurawa jalma nu diburuhan. Nya, jom. Atos kuar diket ka penakulan. Aya nu ditewak buta saurang nemeh teh. Kumaha teh? Pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa. Oh, tuh geuning. Tuh geuning. Eta geuning. Di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda, Anggada. Geus tong ditulikeun tong. Jauh-jauh. Tina hiji panah bakal datang puluhan panah. Urang usir eta jurig. Raden Abimanyu, iya inggih. Satria pinilih taning putra Arjuna panengah Pandawa. Doh, iya inggih. Nyaeta netes dina mentangkeun panah ti Arjuna ka Abimanyu. Leres. Rasakeun kurang ajar. Dipikeun sasieur nya ramana we juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung Gonewa pres pisan kula sokot Gonewa dah raketak kaluhur caka panah buntutna kaitkeun tang dikeceng teh tang eta saraetanya tang kaburu lepas ada eta alah percis ramana ya. wah Bang Sumantri. Waduh, Bang Sumantri keur gagah kitu mo. Raden Putra Bang sepatu kulit. Cibaduyut. Siapa tuh? Ti Cibaduyut. Bakat tingku kekeh. Nepi ka ditu. Aduh, eta senjata mah. Tingali aing. Senjata warisan ti Pangeran Diponegoro. Nah. Nah. Ieu teh warisan ti almarhum Darso. Ya, papatong. Ngeulaan. Alah. Berang maju ka lohor papatong koneng entep naregang ngageter jangjangna kawas anu ngagupayan si horeng manehna teh kabur si horeng tahu Sumedang jauh alah tinggalikeun senjata aing awas si geuna Bas
candi Paraban gimana? Sajumlah pasukan siluman silmit Duh, iya inge. nu dina rungkuncing galeburu dinu datar pabalatak Iya inge. nyata ku panah-panah Raden Abimanyu. Ampun, ampun, Ampun. Gawat. Abimanyu, kaulah nun Kang, pasukan Akang geus datang. Ieu di perbatasan ieu Duh, antara Pringgandani Amarta jeung Wirata. leres gua. Laras, awas. Waspada. Amarta, Wirata cenah geus katingker ku pihak-pihak Kurawa. Siapkeun tenaga jeung pikiran. Unyuk sumangga kaulah nun pot. Kan? Ulang. Wayahna we ulah milu kaharep teuing bisi cilaka. Sumohon di sisi we. Ya, Akang. doakeun euy. Udah, bade ka mana Kang teh? Pasukan penyelamat dunia Sumohon. Wah, cek nyelametkeun Wirata. Oh, ayeuna teh. Sae Kang. Di mananya Panawa ayeuna? Bari tataroskeun we atuh Kang. Sataun nyamur. Sataun ta eta nu bahayana. Lamun cek hitungan mah beak poe ieu teh. Oh, dinten ayeuna. Poe kamari teu tasna teh. Oh, kitu Akang nya. Sataun pas. Sataun. Cek hitungan dewek. Leres. Ya mudah-mudahan we Kang. Doakeun deh aku saudara Ya sing enggal kepenak atuh di mana aya lalatanana. Di pelang, di penayana, di manu, mari Bang barang udah kiruan, untuk dina dahanona, tanah tanah kalakuan, ularek sakama-kama. Aya Pak Haji Kamaludin. Jambuan jamone kuning wae yo mang Aya Pade leuwih dulang. jambu alas jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas ketemu maning wae la 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 Aya awowo. jambu 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 balimanan wae cek dalang riswan Duh. Aya Kang apeng cari jambu alas balimanan wis lawas kula kedanan cepa dudung katapang pesukri Bandung